Banglus lampahna ye panakawan anu kena larak lantungar lantaran panyiksa ti Bang Aswatama. Anu sami mulang maksad unjukan ka satria Malajang tengah satria Pringgendani Gatotkaca. Pamedalipun nengi Gatotkaca nu kasonong hing kedaton Pringgendani. Anu nuju Sineba wonten ingkang paman yo Arya Perbakesa. Pamedalipun Gatotkaca tindak geninganipun gede bendrong ngaladria. Jabu satria Malajang tengah Gatotkaca. Pangeusi negara amarta bantu kaula dina ngoni ngajaga keamanan di negara ari sabab keamanan negara penting hartina geus ngawujudkeun pangwangunan. Keamanan negara penting hartina geus nentremkeun ngayemkeun negara katut bangsa. Di mana manusia ngabogaan karep milu andil kana ngamankeun negara. Sarojeng manusia ngabogaan karep milu andil kana ngawujudkeun pangwangunan. Di mana manusia ngawujudkeun pangwangunan di negara bangsa katut agamana anu harti ieu manusia sarojeng ngalaksanakeun iman manusia ka pangeran di antarana. Anja rona nyaring kabeh wajah dina menang saha nu sare guyur tong mana Anja Arya Narandika jaga babarengan jaga ulah taman Arya Perbakesa ya putra Pangeran Gatotkaca. Sapraptanipun Arya Perbakesa lumapa. Wahaya kajaya wah. Baruda keur ngerona. Ngeunahnya ngarona mawa gamelan. Menang wing milu. Arek milu ngarojong hiburan. Ari geus kolot batu. Euy. Lain ya kana naon laguna. Wengge biduan baheula nama. Is lain. Benjol. Kajeun weng nemang. Oh ayeuna. Nya kacang asin teh ya. Yang ngalah hampok pipir sumur kahalangan du gede cai mopoho masa umur kana kahadean dedaya nama harinya
Mira sama kadisipu mah dirawaku dak jejuna Wih ngerek lumpang ke karaton tapi hayang make egot ayo atuh mah igan temangan aya kadalah manawi teh teu aya alona panto mangga atuh alo geura linggih lo bagjat tinemenan rumah paman da mangga lo pangestu sawanusuna wah jangan ieu mah samigina nyara kaula jengan lo kepiting mah ieu kapusebulan kepiting kapusebulan kokosan bantu silang kapeting asa sabulan ngantosan panutan sumping dede ngantosan panutan sumping ari tahu kapeting asa sabulan ngantosan panutan sumping dengan anak ieu ngantosan panutan sumping
yang layu mapai 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 paman dia dipikir mah kesedang wuyung nikah hoyong saling alah suruh menang redang palina urang bengkesam saling urang dan badan berbangun batinnya orang dekat selalu mati batinnya orang dekat Gatut kacawian unang paneu Gatut kacawian ara irigatian wangi mapagyuda arkatanaya sang Gatut kaca mangaya kersana satria malajang tengah satria pringgendani Gatut kaca kasonong lengah inges salabeting kedaton sinebawan wonten hingkang pamanyo Arya Perbakesa mangadeni raharsa nganika Arya Perbakesa wahaya kadalah wahlo kaula nun romo paman Arya sumangga putra panjenengan Gatut kaca ngaturkeun semah bekti lengaing pangkonan silir kersa jeung romo paman. Is kantenan we ditampi nama. Nanging alo mang teh bade unjuk tumaros ka alo. Kaulan. Katingalina ku mang alo teh jiga nu mesum, jiga nu ngungun kunaon alo teh. Bawi raos emutan mang maulah mesum ulah ngungun. Naon anu karasa jeung naon anu tumiba tarimakeun da mangrupa kadar jeung takbir tiang widi. Di mana manusia tumarima kana kadar sareng takdir. Di mana manusia tumarima kana naon anu aya dina dirina. Anu yakin nya manusia kaasup hiji kesatria nu gelar di alam dunia. Ari mungu sifat kesatria teh lain dumeh kasep rupanya euy.
lain dumeh gagah rongkah ari teh bener mah lain kesatria lain. Ari anu disebut kesatria teh daek tumarima kana sagala rupa pakarepan kalian tumarima kana kadar jeung takdir oge ngaku dina sagala rupa di mana manehanana keunas hala. Ieu di antarana. Malamang marek mi HP ka alo teh. Lain rek mi HP harta, lain rek mi HP bana, tapi mang rek mere carita kaduduh kanya mang ka alo. Ulan. Anu dipihapekeun ku mang teh nyaeta iwalti pangjagakeun ngaran kolot. Naon margina? Nya ngaran kolot. Naon sababna apan ari kolot mah ku anak sok kabawa bae ngaranna. Anak saha teh beunghar. Har apaan alona perbakesa. Sok kasebut wae ari kolot mah lo. Timbalan. Anak saha teh luhur pangkat loba dunya, buncir leuit loba duit. Harapan alona perbakesa. Kabawa wae lo. Anak saha teh nu keur diteungeulan ku hansip. Apaan anakna tukang rebab. Ayo. Kabawa wae lo. Hadena sumawana goreng anu sok gancang pisan nerekabna ka mana-mana. Itu. Jadi nu dipihapekeun ku mang tempang mi pangjagakeun ngaran anu bakal kabawa ku talajak ucap lampah paripola hidup sorangan. Ya cu. Sing cager bager bener pinter jujur. Ari nu jujur mah lo sok sagala rupana ge bakal kabawa hade. Gampang bari jeung babari dina sagala rupa ngabogaan karep. Seperti urang rek barang injem ka tatangga, ceuk tatangga teh beres eta mah terang akal da jujur jelemana. Duh. Di mana janji poe anu rek mayar sok mayar. Tepat. Sok tepat. Lu jujur ta lo. Kobo barina pinter. Moal hese rezeki lo nu pinter bari jujur mah. Moal dijujuran batur moal. Tapi ayeuna teu jujur balangsak wae hirupna lo jadi pacogoregan ka gorengan nae salawasna. Dari anu teu jujur mah lamun balanya we ka warung. Ngadahar 5 ngaku hiji. Tuh. Duitna can dibikeun geus meda pangmulangan. Gitu tah. Anu teu jujur dah. Panggalakna deui. Tungtung nama duit menang beuteung seubeuh. Tuh, kantong teroncong. Ta jelema nu teu jujur lo, nu macak tara salamet saumur-umur ge. Da kanu jujur mah mang hayang ngadoakeun modar wae tuh. Sok ngabalangsakeun batur jelema nu teu jujur teh. Timbalan. Nanging ayeuna alo anu mawi katinggalina ku mang ngalamun we kunaon lo? Kunaon? Paman. Hatur bunuhun lauk saketika bingahan. Kula ngarasa bunga amarwata suta bunga nu tayapa padana ngadenge ucapan ti sampean gitu. Malah dicatet dina ati sanubari diri kaula pribadi. Mangrupa obat dina ngoning lara diri kula ayeuna. Tapi paman mangke uning. Sanyana satria malajang tengah satria pringgenani Gatot Kaca. Asa ku geus bea kasabaran paman. Loh. Ari kitu kunaon alo teh naon nu diemutkeun? Ulah kapalangnya sabar. Bamana rian. Sabar manusia pikir kaula aya wates wangenna. Sabar manusia aya batasna. Tapi lamun bae nyata dina waktu ieu kasabaran kaula dihianat, kaula manusia biasa. Anu keuna nyeri, keuna peurih, keuna lara lantungara. Anu boga maksud hade jeung boga nafsu. Ke naon alo ieu teh naon atuh mangga teu ngerti. Paman Arya mangke Sumuhun lo. sabaraha taun nagara Astina dikungkung ku Kurawa. Sabaraha kali janji Kurawa rek mikeun di nagara Astina anu sabelah ka putra-putra Pandawa, tapi nepi ka kiwari. Nepi ka kiwari ngabuntut bangkong teh aya monyet hideungna paribaos. Nah kaula kudu tetep sabar. Nah kaula kudu tetep cicingkeun. Pangrasa kaula lamun kitu carana lain manusia, lain satria. Sabab hiji kesatria daek bebela ka nagarana titinggal warisan karuhuda.
di mana manusia ngalaksanakeun kitu anu harti ngalaksanakeun sabagian iman manusia ka pangeran. Itu sabana pangnapola ngungun nganglu siang landalu. Malah dina waktu pamanaria mangke uninga. Yen kaulang geus nyiangkeun 3 utusan. Panakawan anu beunang diutus ku kula. Muarek ngutus para pangagung. Muarek ngutus para tamtama. Kaulang ngutus panakawan anu 3 astra jingga udawala nalagaring titanyieun gara-gara di Astina. Halo, Ulun nih. cita-cita teh hade. Tapi kade itu persoalan pati loh. Di mana manusia ngabogaan karep ngawangun negara memperjuangkan negara di dampalengan batur nganu ngarti persoalan nyawa, persoalan pati. Malam mangrido anu aya lamun bae hidup ngabogaan karep nepi ka lebadinya lo ari sabab. Manusia mati di medan jurit dina ngoni ngabela negeri, manusia perlaya di medan daraga ngoni ngabela negara, paehna ge bakal jadi pahlawan loh. Nya. Paehna bakal jadi pahlawan nu dipunjung dipuja di dama-dama ku balarea. Bakal dikenang, dipieling, ditulis tina sajarah anu moal leungit salila dunya ngampar jeung manusia hirup. Bakal dipieling ku balarea keur jalma anu ngarti, kecuali ari jalma nu teu ngarti kana kecap pahlawan mah. Nya oi. Nya gitu. Jadi emang ngarasa bunga boga anak kabogaan karep nepi ka lebadinya hiji cita-cita balarea anu danget ieu kumpul dina ati sanubari hidup pribadi lo. Emang mangan sakadar jurung doa. Teu bisa mantuan naon-naon emang mah. Tanaga da puguh sakieu geus koplokna. Kolot. Atuh banda naon atuh emang hartina. Nya emang atuh. Hirup ge panti ibu mang. Hirup ge pamere batur. Lain pamere saha ti tuang ibu. Auleun. Lir penda. Barang nujur simal wacana islamating padaleman ing negara Pringgendang. Silokan yang inang durung abangang ludah durung tumiba saprat tanipun kasurah dene wong pamagresari ada aladria astra jenga udawala nalagareng panakawan hing hamarta utusan sampun dumugi rauh dateng harsa hing pangkonan Gatot Kaca. Nani ngapangakuman sang Gatot Kaca Solendra salin pawarsa datang rai ngapangakuman iya ngapangakuman mangga ikersana astra jingga udawala nalagareng sampun dumugi dateng harsa hingga pangkonan satria Malajang tengah satria Pringgendani Gatot Kaca. Mangga tenera harsa ngandika satria Malajang tengah Gatot Kaca. Bagjati nemenan panakawan kula astra jingga udawala nalagareng. Mararaneh geus dararatang dihareupeun kaula kumaha bejana jeung kumaha hasilna coba bejakeun ka kaula ayeuna. Bejakeun. Gan. Yo. Ayo, gan. Mangga kulan tingalian we kulan. Masih sakieu bararenggepna keneh kulan abdi teh mending ngararenjong hejo pipi ge kulan. Dikumahakeun. Nya dikumahakeun atuh lamun lain ditampilingan mah kulan. Usaha. Nya kusaha deui kulan. Ari sanes ku aswata mah anu asa aing panggagahna sanagara Astina mah. Kan. Udah teh mana beuteung lapar.
Ya kumaha teu rek inget atuh da dewek teh ngan ngabelaan beuteung we ka mana-mana ge. Najan itu najan ieu ge walti beuteung dibelaan ku dewek teh. Ya pokona dewek mah beuteung we jadi pikiran deh. Syukur bagja kamayangan. Kulan Syukur bagja kamayangan. geuning abana make syukur abdi cilaka teh kulan. Syukurkeun. Da wala aing. Aduh, aing mah ampun. Piraku kulan abdi cilaka abdi syukurkeun. Wayahna risikona dina nguning bajuang. Di mana orang bajuang daya pengorbanan, lain bajuang ngaranna jeung pamohalan bisa hasil di mana bajuang tanpa pengorbanan. Pengorbanan dina nguning urang bajuang, harta, bana, nyawa, raga. Jadi kulantaran gitu. Di mana-mana ayeuna ngalakonan. Lara raga. Keuna diri ku pati upamana, ieu mangrupa risiko dina nguning urang bajuang. Bajuang dari kieu-kieu teh mah kulan abong deui, kulan banget beuteung lapar mah kulan set aing. Nya keun ku banget eta beuteung aing. Eta beuteung lah. Ampun, burung si tentong nyaritakeun ting beuteung sing era atuh aing buset. Ngan beuteung we, beuteung kumaha banget jelema mari banget can anggeus samemang ge sok tara bener. Da sarere atuh ayeuna mah najan uing ari kitu uing teh dahar naon di jalan. Da uing ge balangsak sarua wae pan urang teh babarengan. Nya jelema batan terus terang atuh. Yang terang-terangan jelema mah. Batan kudu make salampat sulumput mah. Dah. Jelema mah waleh we jelema mah. Jelema teh batan waleh hirup di dunya. Batan jadi penyakit, mending menta. Ya, apa entah dege uing teh milu ngariung jeung batur teu kabagian sangu. Da jeung saha si laing? Nya duka teuing batur ngaleut-ngaleut ka warung uing milu we ngaleut paneuri tempo we uing mama piring seep cenah. Dasar jodoh. Naon? Dasar milih. Susah geus milik leutik mah. Nah, aing maha mah. Nya najan milik leutik nya kumaha tuh. Urang teh ari kitu teh mah najan beri hartina sanajan upamana kitu ge. Bagja din mana? Ulang ngerasa bunga kuana sampean bajuang nepi ka lebah dinya anu harti. Mangur pepang dorong kada kasumangetan bala rea. Sabab naon? Panakawan milu bajuang nepi karek tega kana ragana pribadi. Tidak salah lamun para pangagung memperjuangkan negara. Hantis sabener-benerna. Ieu sanyana pangna ngutus sampean. Ya, atur nuhun kulan. Kumaha saduluyna? Nang tangan kulan juragan Aswatama kaagan kulan. Pasti. Jadi, naon anu diucapkeun ku sampean ditarima? Mohon kulan janten salah cenah. Naonana? Anu ngukuhan bana batur. Kasup urang astina kulan salah. Ya ari kitu teh mah da di kumaha atuh eta mah nyangakeun deh kaagan. Anjeunna parantos terang lepak tapi anjeunna manehanana anjeunna eta nana. Nya eta mah kumaha we lah.